Bismillahirrahmanirrahim. Rukun haji ayat genep hiji ihram. Lamun dina salat mah takbiratul ihram. Ihram teh. Henteu gitu. Lamun dina salat eta mah seperti takbiratul ihram teh. Dua, rukun haji teh wukuf di Arafah. Cicing di Arafah. Tilu, tawaf ifadah. Tawaf ngeurelingan Ka'bah. Opat, sa'i antara Safa jeung Marwah. Sa'i lempang incig sa'i antara bukit Safa jeung Marwah. Lempang incig ya. 5, halku atawa taksir. Lamun dina salat mah halku atawa taksir teh dinamun dina salat mah ngucapkeun salam. Tanda angeusan. Lamun ihram tanda masuk ibadah haji. Lamun halku atawa taksir dicukur eta mah tanda ngeusan ibadah haji. Nu kagenep tartib. Ti mimiti nomor hiji dugi ka nomor 5 kudu naon? Tartib. Eta rukun haji. Nomor kaopat kewajiban haji. Ta ayeuna mah bade ngajelaskeun kewajiban haji. Nu kahiji ihram ti miqat. Aya miqat. Jadi ngalaksanakeun ihram teh kudu ti miqat. Miqat jamani atawa miqat makani. Miqat jamani mah zaman teh tempat. Lamun miqat makani zaman teh waktu punten lain tempat. Zaman teh naon cenah? Waktu. Jadi aya waktuna. Lamun miqat makani mah makan teh dahar, lain dahar. Di dieu mah makan teh naon? Tempat. Jadi aya waktuna, aya tempatna pikeun ngalaksanakeun ihram. Ihram haji. Tah, ngalaksanakeun ihram haji teh kudu wajib di mana? Ti miqat. Nu kadua kewajiban ibadah haji teh mabit di Muzdalifah. Terang mabit meuting di mana? Kudu ngenong di Muzdalifah. Tilu, kewajiban ibadah haji teh nengor jumroh Aqobah dina poean lebaran haji ku 7 batu. Nu katilu nengor jumroh Aqobah dina poean lebaran haji ku 7 tengoran, ku 7 batu. 1 2 3 4 5 6 7 nengor. 4, nengor jumroh anu tilu. Mana jumroh anu tilu teh? Jumroh ula, jumroh wusta jeung jumroh Aqobah. Dina poe Tasrek. Tegasna tanggal 11, 12, 13. Nah, dina poe Tasrek nengor jumroh anu tilu. Jumroh anu tilu teh jumroh ula, wusta jeung Aqobah. Nu kalima, kewajiban ibadah haji teh mabit atawa meuting di Mina. Dina gagedena peuting poe Tasrek. Nomor kalima kudu mabit atawa meuting di mana cenah? Di Mina. Dina gagedena peuting poe Tasrik. Poe Tasrek teh tanggal sabaraha? 11, 12, 13 bulan haji. Genep kewajiban ibadah haji teh ngajauhan paharaman ihram. Ke dijelaskeun aya paharamanana di payun. Nu katujuh kewajiban ibadah haji teh tawaf wada. Tawaf perpisahan wada teh hartina teh. Tangke ieu sadayana anu disebatan bakal dijelaskeun secara rinci. Dina kitab. Duka di dieu bakal aya ke di payun, mun teu aya di dieu ke aya dina kitab anu panjang lebar penjelasan. Nah